Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Tiara Dwi Cahyani Wulandari di kelas 12 MIPA 2. Sakola abdi di SMA Negeri 1 Cibarusah. Yuswa abdi 17 tahun, Uni abdi di Puri Persada Indah. Salam perkenalan sadayana. Di dieu abdi bakal ngajelaskeun perkawis Biantara. Biantara nyaeta nyarita di hareupeun balarea pikeun nyampaikeun informasi. Sifat Biantara nyaeta monologis, ukur direspon ku unggek, hide, kepruk, jeung pasemon. Tujuan Biantara nyaeta 1. Informatif, 2. Edukatif, 3. Persuatif, 4. Entertain. Materi Biantara 1. Pamuka. Eusina nyaeta salam pamuka, ucapan syukur, ucapan hormat. Kadua aya eusi, katilu bahasan, kaopat panutup. Eusina kasimpulan, salam panutup, ucapan hapunten, ucapan hatur nuhun. Eta wae anu tiasa abdi nyarios. Mohon maaf pilih aya kalepatan. Hatur nuhun pikeun pahartosan anjeun. Salam perkenalan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.